Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang sadayana. Dinten ieu urang diajar pelajaran bahasa Sunda. Bab 5 tentang pengalaman. Sateuacan diajar, urang sararia baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Buka bukuna halaman 79. Baca sing taliti. Pas sore, Danu main bal di lapangan tukangen imahna. Dibaturan ku Riki, Salman, jeung Adi. Basa Danu najong bal, najongna tarik teuing. Balna mengparkeuna kana sapedah Neni. Sapedahna ngagubrag, Danu mentah hampura ka Neni. Teu kahaja bal nu ditajongna mempar kana sapedah Neni. Neni ngahampura ka Danu. Artinya, sore hari Danu bermain bola di lapangan belakang rumahnya, ditemani Riki, Salma, dan Adi. Ketika Danu menendang bola, menendangnya terlalu kencang. Bolanya terkena sepeda Neni. Sepedanya jatuh. Danu meminta maaf kepada Neni. Tidak sengaja bola yang ditendang terlempar kena sepeda Neni. Neni memaafkan Danu. Jawab pananya ieu di handap. Nomor 1. Saha wae nu main bal? Siapa saja yang main bola? Ya, Danu, Riki, Salman, Adi. Nomor 2. Iraha Danu main bal? Kapan Danu main bola? Sore. Nomor 3. Di mana Danu main bal? Di mana Danu bermain bola? Lapangan. Nomor 4. Keuna kana naon bal anu mengpar? Ya, sepeda. Nomor 5. Naon anu dilakukeun ku Danu? Apa yang Danu lakukan? Mentah hampura ka Neni atau meminta maaf kepada Neni. Ditulis ya di buku paket bahasa Sundanya. Selanjutnya buka halaman 74. Susun kalimatnya ya. A. Nganjang Neni ka ninina. Jadi Neni nganjang ka ninina atau Neni berkunjung ke neneknya. Yang B. Pare. Pare itu padi. Sawah. Melak itu menanam. Tempat. Jadi apa? Sawah, tempat melak pare. Yang C. Ngojay. Ngojay itu berenang. Walungan itu kolam di barudak. Jadi barudak ngojay di walungan. Yang D. Kayakas. Ami mulungan. Jadi Ami mulungan kayakas. Yang E. Tangkal di leuweung rea kai. Tangkal itu pohon, di leuweung di hutan, rea banyak, kai itu kayu. Jadi apa? Di leuweung rea tangkal kai. Selanjutnya yang F. Labuh Danu sapedah dina. Labuh itu jatuh ya. Jadi apa? Danu labuh tina sapedah. Danu jatuh dari sepeda. Yang G. Karena micen membuang wadahna tempatnya runtah itu sampah. Jadi artinya micen runtah karena wadahna. Yang H. Dina
manuk itu burung, dahan itu dahan, entep itu hinggap. Jadi manuk entep dina dahan. Yang I, danu, kursi itu kursi, diuk itu duduk. Jadi apa kalimatnya? Danu diuk dina kursi. Yang J terakhir, ngagaleh itu membeli, bapak karcis di loket karcis. Jadi apa? Bapak ngagaleh karcis di loket karcis. Dicatat ya di buku paketnya. Cukup sekian video pembelajarannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.